Alhamdulillah panen euy. Untung kamari terjadi bunuh diri. Menjadi bunuh diri paling sadu ngaran ya. Aduh. Pamajikan teu boga. Cinta ge ditolak. Nah, asak juga na ieu mah ya. Amis juga rasanya. Pahit. No, 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 no. Sakira gana. Pahit kabeh mah tuh ampun ah. Naon don dipicenan? Goblok aing melak pari ya saektar pahit kabeh. Aya nu koneng sugan teh amis kalah pahit komo nu hejo. Ai sia cager henteu. Ya di mana-mana ge paria mah pahit. Hayang amis mah digulaan menang satrek mah. Yo itu percaya mah asaan. Hakan ku sia. Mogok lah. Ngeula ah. Aduh, aingnya hirup teh apes-apes teuing. Melak paria saektar parahit kabeh. Kemarin nembak awewe ge ditolak. Oh no. Hei, Perte kemana? Biasa dinas. Duh, gawat Perte, gawat. Oh, lewat kunaon ya? Si Madun juga na ditolak. Awewe kemari tiara ada gelo ayeuna. Aku Jep. Oh, Perte, tadi ge ngalah paria di paricenan. Pajar teh hayang amis cenah paria. Jika nama urut kamari ditolak ku awewe teh meureun ya. Jiga nama salah awewe. Apa orang uberan we apa? Ayo, orang lebaran karunya. Ayo, Begitu ada baturan orang. Ayo. Ayo. Lebaran kemana Pertes Madon? Orang bawa ke dukun we. Oh, geus lah. Nu penting mah cager. Mana Jep? Cenah di kebon. Oh, geus balik juga na Perte. Teh angwe di kemana ayo? Ah, ayo. Bawa we lah. Oh, ayo naon ieu Pak RT? Pak RT, euy ayo naon? Pak RT. Pak RT ya, bawa kemana Pak RT? Cicing. Kemana nih itu Aduh, pisang yuk. Aduh. Terus cicing. Tah, Yun, mana iya Jep? Coba Pak, ayo Perte. Assalamualaikum. Bah. Assalamualaikum. Gas merun. Perte. Mayas Madonna ya, orang geus teu kuat ya yang ka WC. Geus bawa ka dieu we, ka dieu taikeun. Ayo, buru. Heula ieu. Ayo. Tinggal ngelanya Perte nya. Jangan saya sing. Orang geus teu kuat ya. Ih sebenarnya arek naon Pak RT ya. Geus cicing we, geus diuk di dieu geus. Tungguan we. Lila amat Pak RT. Geus tungguan we. Aduh. Astagfirullahaladzim. Pak RT. Saha eta Pak RT? Jurig lain. Aya naon ya ka dieu ya. Iya bah, arek minta tolong ya. Si Madun ditolak ku awewe. Tolak ku awewe. Iya, budakna. Oh, Kayak kumbah di Terawang heula ya.
Pantesan ditolak. Non, Bah. Ripuh banget nak. Kasihan. Tapi tenang. Ku abah di bantuan. Saha ngaran awena? Luna bah. Luna. Ya. Ya cai. Pakai ngumbah banget sia heula nya. Oh emang bakal jadi kasep gitu bah. Mika tempona kasep kuning Luna. Oh gitu. Sok ka dieu. Aduh. Ya, jeung ieu cai bikin ka awewena. Kasa neng Luna. Dikumakeun. Lamun neng Luna sampai nyeunum cai ieu geus bakalan bogoh pisan ka maneh. Bener bah. Wis, Oh bisa abang wae. teu pernah gagal. Yang geus atuh mah, atur nuhun lah. Atur nuhun bah. Ya nuhun doang. Atuh abah ge beki udud, beki ngopi jang. Oh nyangges ya tuh. Nuhun. Ditungguan kok aing lah. Biasana wayah kieu sok ngaliwat neng Luna teh nya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Luna rek ka mana buru-buru amat. Arek ka warung. Ya urang di sekolah tuh urang ngobrol-ngobrol bareng. Bunga keur buru-buru bari lagi siang geus ditolak. Kunaon masih ngudag-udag wae. Yeuh neng, aa teh bogoh pisan ka neng. Aa teh lope banget ka neng. Pokona sebelum janur kuning melengkung, aa Madun bakal ngejar cinta neng. Lebay sia. no. Bener neng, serius. Ya, aa Madun mau cai, wis neng haus di jalan. Bunga keur puasa. Ih, aya si Teteh. Tadi tina. Teh. Nah, Neng. Iya, cai jeung Teteh. Ulah dibikeun atuh. Oh no. Belum kayu oge an haus ya. Kacau ieu mah. Si Madun kasep amat perasaan. Ari si Teteh kunaon? Waduh, kacau. Kabur ah. Ah, Madun, tungguin.